Mangalo. Punten adi ya tos. Namun sahabat nate tos rumpaheun ka dieu. Ya mah sambil urang ngabuburit. Sambilnya urang teh daerah pan liar-liar jauh pan teu meunang. Kitu nya. Erek ka kota teu meunang. Diam we di rumah nepi ka begang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang menuju sore kanggo ka keluarga besar bosku di mana wae aya si wilayah dunia. Tangtosna ayeuna aceng patepang deui di sesen seperti desa masih kena ngaguar dina kesenian tradisi eta nepi kesenian buhun utamina kanggo ka keluarga besar ti konten TV anu sok ngarongton. Kade ulah hilak ulah di skip iklanna nya. Karena me berkembangna channel ieu terus oge rame na channel ieu da iklan tah gitu aya abdi mah channel kumaha iklan kitu nya mun rame lamun henteu nya berarti iklanan kitu nya. Alhamdulillah pasti pamirsa oge penasaran sekarang di mana ya acong ieu nya. Pas aya beda terus sumpah mah marake masker jaga jarak ongkor ya jaga jarak masih tebi atuh masih kene sameter setengah mau balik atuh. Tangtosna ayeuna sim kuring di program masih linggih di kesenian tradisi ayeuna aya Mangalo pinggiran abdi. Tepuk tangan lah ka Mangalo atuh. Mangalo salah sawiosna bae duaan urang mah da daya penonton pan teu meunang. Nya teu meunang aya penonton. Jadi duaan we urang mah keprok gitu. Mangalo teh salah sawios anjeunna teh masih kene musisi khususnya dia aya di Bandung Barat seni tradisi. Nah ayeuna urang calukan atau nabi urang obrol ngalir kidul tentang naon aya artina seni tradisi teh tangtos nanya Mangalo punten adi ya tos namun sahabat nate tos rumpaheun ka dieu ya mah sambil urang ngabuburit sambilnya urang teh daerah pan liar-liar jauh pan teu meunang kitu nya erek ka kota teu meunang diam we di rumah nepi ka begang badan. Iya Mangalo oke ya. Abdi ninggal tadi sababaraha lagu atos diputerkeun. Aya tadi teh saha neng Heni rawit teh kan teh. Neng Heni rawit. Tak eta deuh. Kira teh jadi cabe engkena teh. Cabe beureum jadi cabe beureum rawit. Aya di mana-mana ge rawit mah sok lada. Nya ngaceletok teh teh. Aduh ayeuna neng ani mah teu lada urang nya. Amis. Alhamdulillah katinggal oge dina suwantana luar biasa eta Mangalo. Sabaraha tahun di dunia kieu ya. Kalasan abdi mah teh can lami Kang Acong ya teh 2015 abdi ngawitan matekarekeun budaya Sunda teh kacapi. Tapi teh kacapi unggul sih abdi seueur kitu nya aya. Upacara adat aya Sundaan aya calungna oge aya siramana nangan kalasan eta mah abdi nuju kieu mah nya. Kacapian heula pangin sambil meureun sareng barudak tadinya aya cep sate teh aya cep rama kalasan eta cep rama ngacapina burang kali kene oh keluarga kene moal sami sanes sama keluarga ini keluarga atuh nabeuh teh berduit ka keluarga we teh duit teh begitu sono kana nabeuh jadi kabeh ka keluarganya luar tah eta berarti eta ge kreativitas kenapa tidak ya wargi-wargi konten dikit nya anu ngagaduhan bakat sok atuh keluargana ajakan jadi begitu nabeuh teh sabono royot kitu gitu jadi rezeki teh pan moal ka batur ka mana gitu terus di 2015 alhamdulillah berarti seberapa tahun ya panjang 5 tahun 5 tahun tapi luar biasa terus enak kan kamari mah saacan wabah kan alhamdulillah teh dong aya wae tah kitu geuningan aya di tengah imah namun geuningan Kang Acong punten kacapi teh saur saha cenah tinggalin zaman geuning abdi teu kaladangan geuningan sekarang kira alhamdulillah pami teu kabejeng ku lockdown mah ayeuna majeng we terus geuningan alhamdulillah cek saha teteh aya we cenah mau kacapian kitu teteh berarti jalannya untuk kreatif jeung eueuh kahayang sebetulna mah mun aya kreatif jeung aya kahayang mah modelkeun tadi ikan dago pakar di kacapian
indah atau kadengen oge. Daripada bungcang-bungcang ayo naon musik barat dibubujukeun, ayo musik serangan diantepkeun. Lebar macamnya. Sadeu urang teh lebarnya. Aduh, kada ya hari ini. Sih mah biasa batuk kampung lain virus ada kira. 2015 dugi kain 2020 berarti kena 5 tahun luar biasa. Terus eta ngajarkeun urang kali si Kacapi si Cep Sate lah poe lu. Cep Rama mohon. Ti kelas eta mah kelasan ti SD eta teh. Kelas 4 kelas 5-an lah mohon aja teh terus belajar. Kawitna mah jan ngawi teras teh nyobian ngacapi alhamdulillah geuningan. Ariku urangna kayang mah geuning parang dah pika kiwari alhamdulillah berhalam. Neng Heni oge sami neng Heni ti SD komo anjeunna mah geuningan. Dan kalarasan alhamdulillah geuning ayeuna kabungur kana dangdut heula tapi ayeuna geuningan naik deui ayeuna kana awalna mah kana dangdut heula. Mohon Sunda heula tos dangdut. Oh, jadi ayeuna ngajeng deui kena Sundaan kacapian tuh. Ai multi talenta mah gampil kana naon-naon oge tapi dituntut urang kreatif teh nya. Intina ulah bauan. Urang teh kana naon oge tetep urang kudu lain mudah zaman atunya misalnya teh di tradisi jika modernkeun meh kaum milenial di mana wae teh mika resep mikanya karena kesenian urang keneh rek musikna mah rek diregekeun rek dinaonkeun eta mah kreativitas eta ulah keluarnya teh tekon aya eta intina mah kitu keluar imah aya mah bukan ulah tah ayeuna abi hoyong ngadang ieu lagu naon anu bari dilagukeun tah kalasan ngawitan aya Karemong Kayas. Lagu kapungkur ada teh kira. Lagu kapungkur ada teh. Penasaran. Itu urang nonton. Sok urang tinggal kita ieu nya. Mangkan ngeni Nah lagu teh Karemong Kayas. Karemong Kayas. Bayana. Ieu jan.
Karemong Kayas luar biasa. Madepnya. Aduh. Eta ngacapi cep ramah. Aduh. Muka teu aya nu nyulingan teh ya teh. Eta abdi mah kecewa teh budak ngora eta mah duduaan ya. Pas ningali ka gila. Aduh, ieu mah kolot teuing lah. Tapi kita nganaon oge kudu aya naon sebutan dalang. Jadi budak teh ulah ngagajeleng tepuk wae kitu mah aya dalang. Anu ngarakeun. Nu ngarakeun mangalo kikikan we ning kateli ku abdi. Aduh, tapi luar biasa Karemong Kayas. Aya sajengna. Aya keneh? Aya keneh, tebih eta mah luar Bandung. Masih kene Bandung nya Puncak Bogor mah. Iya, ini ya masih Jawa Barat. Anjeunna gaduh rame. Kumaha lagu abdi? Di Puncak Bogor. Penasaran? Ku abdi mah kitu geuning ku sinena mah Halimpu. Halimpu atuh ai. Nanaon lagi tadi cek ahlina. Nanaon oge ku ahlina. Lamun lain ku ahlina tunggu kehancuran anak gitu atuh. Mana penasaran deui? Atuh macam mana orang Neng Heni rawit mangga ah. Bandung Lembang. Tah, masih lagu-lagu masih di Jawa Barat tuh sama Lembang, Bandung, Lembang. Semua Lembang tuh di Bandung kene lamun cek orang Jakarta mah sebetulnya mah. Kapungkur mah lagu itu sok diangge di SD itu. Lomba. Gue dilombakeun mun kapungkur ge. Alhamdulillah eta anu sok diandalkeun sareng pupu-pupu nu sanesna oge gitu. Kan Bandung Lembang kapungkur teh nuju hit-hitna nya eta. Ayeuna di guar deui mun. Di guar teh kusa regenerasi nu bagianna teh masih kene naon kitu teh aya rekaman nu kitunya budak marama geuningan sok masih kene kuat dah lagu kapungkur tapi anjeunna biasa napok kene alhamdulillah geuninnya hoyong nyak seni eta Bandung Lembang hoyong tapi abdi ngaraos kieu ya mah sekedap ngaraos binga atau ngaraos reueus semua ka sepuh-sepuh kapungkur
anu memang merayana seniman atau aya di gelar di alam dunia masihan warisan ka urang marupikeun hari ring dangding haleung lagu-lagu pop Sunda anu mana pan enak teh naon teh urang teh meureun cek kasarna lamun eueuh kolot baheula mah moal ka dieu moal ngarti aya lagu Kemang Gadung buah kaung pan meureunna eta teh kolot urang baheula anu nyontoan tah urang sebagai kolot ayeuna meureun nya kolot ayeuna nya budak baheula tah urang oge meureun urang duaan ieu nu geus kaolot teh nya kana eta budak nu eta mah da sidik masih kene barenteng lah rek ngulik lagu be anakna sabodot teuing nu penting mah intina mah tadi teh ulah kawartina tatakon berarti urangnya sarua mangalo dituntut untuk kreativitas geus kolot oge leres pisan karena urang oge mah ditungguan ku anak ieu urang engke regenerasi urang ke nu bakal neruskeun urangnya terus ke urang lamun urang teu balik meureun regenerasi urang ge kumaha engke eta satuju teh malah mun kitu setuju pisan atuh gitu mah ayo tuh orang nonton ya ayo urang ligan mekar munjakan urang
kening lagu na Mang Alo luar biasa pisan. Kira Mang Alo apa tuh pencipta lagu eta? Eta teh rai-raian eta teh emut ieu raing teu eta. Sarua abdi oge. Mang Alo teh karaos waktu urang hampir sajam nyerangan ya. Semua. Dikawit panginten tadi dugi ka ayeuna terus oge murang kalih ku abdi didamelkur ngacapi gitu luar biasa oge Neng Heni Cep Rama. Selesai geus berenang eta teh murang kalihan nu di naon sebutan teh dididik ku Mang Alo sakaligus insyaallah lah mandus. Hapunten abdi ka dieu logat legok ya. Sami reuas abdi oge atuh yo kasubingan aduh artis besar cinta ya. Artis besar. Sinetron ongko ya eta ku sorangan eta mah. Keusum corona kieu mah artis teh jadi artos. Kieu we nganggur nu puguh mah gitu Mang Alo. Tapi Mang Alo mudah-mudahan ya silaturahmi urang ulah semet dieu. Di beda tempat, beda poe, beda bulan. Mun aya mah ke Sawal wabah beres, pan ngariung kitu meur aya opieun. Ieu mah kot nanaon pisan bulan kieu mah ningan ya. Leres kumaha da urang teh atuh. Teu paru. Eta paru mah bulan puasa ngopi gitu. Dan urutan godin. Eta gitu. Pemirsa Konten TV, Mang Alo hatur nuhun Mang Alo. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terus oke naon teh grup Mang Alo naon teh? Gentra Putra Pawitan. Tah eta mudah-mudahan sing nanyeur dina waktosna engke Sawal panginten makalangan deui sing seueur jawabna. Ulah hilap ajak abdi. Insyaallah. Tah kitu Mang Alo hatur nuhun nya. Rek-rekan keluarga besar Konten TV mau sakit sim geuring mudah-mudahan insyaallah ke urang lajengkeun di channel masih kena Konten TV di season anu beda tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.